lebih di Bandung teh. Keganti neng Elis dan geus eueuh PHP jadi cuk. Ini Kumaha? terang teu Naon? perbedaan neng sareng bandara. Naon Kak? Lamun bandara mah tempat ngadaratna pesawat, lamun neng mah tempat ngadaratna hati aku. Bisa. Bisa wae. Aturan itu nama. Neng Indri, Hah? ada yang manis, tapi bukan kecap. Ya, neng manis. Ih, siapa biasaan? Biasaan aku mana teh? Ih, bisa sih. Tuh, ayo atuh. Wah, anjir. Sama. Itu. Lah, piceun wae aing mah. Butut lah, capek lah. Capek euy. Heuh puguh. Gara-gara sepeda goblok. Ayo, cep. Saha atuh teh? Siko cerit lain. Sugan teh manuk nuker ngendog. Siga buaya heuh. Heeh. Tapi awe nama geulis nya. Si eta bisa heuh. Urang di wae. Bagaimana kan di? Sarua nama jeblok karatan. Wah, geus impas urang mah lah. Cek aja aing. A few moments later. Wah, kemah hujan kieu becek di anginnya. Wah, gitu. Allah, lagu deui aing mah. Si kuncluk geus balik kacanya. Di tempatnya ya sarua yang tempat curig ya, ada banget lagi jika curignya. Luk, sini mana? Ya, Allah. Nah, itu si kucluknya. Halus ya hujan kieu gawe wae. Itu dog naon? Cuma lieur. Oh, aing tunggaran ya ikanan ya. Luk aing mana kenaha? Pan aing jadi tante ngalempengkeun lain luaran eta bedog jeung naon ya? Bos, lain nuar, kan cuman ngala 5 awet dan 5 tangkal bos. Ajang itu tuh jang terus tomat di kebon. Pura bos teu ngomong, kudu nama ngomong heula aing teh pada pokok. Aduh ari mana aing mana tante dilempeng-lempeng lain dituaran. Nah bet awi aing dikorupsi deui, teu duit teu awi dikorupsinya. Meni gemi pisan kana korupsi teh mana. Tidak teuing. Anak saha deh kayaknya aing wareuh. Bos, entan heula. Lain, lamun awi korupsi kok aingnya ditunda dina endong teh di mana ieu? Astagfirullah. Nya keder. Awi teh paranjang gede, Bos. Coba nih, teu bisa lempeng pisan, marengkol. Hesek, mengkol keur teh. Mengkol hesek. Nyo. Moal ujungna teh. Hah? Ada jerak lempang naon mana? Keluarkeun keureut. Dan hiji-hijina bos kudu dikeureut nya aing tak pasumpung meureun. Kumaha? Keter bos mah, boga bos teh boloon anjir. Papinter tapi boloon si bos mah. Tapi buukna teh model kosong kitu. Kagelap. Kapentar. Wih, gaya bos, gaya demi cap jempol suku eta. Tingali gantengan kena ieu. Wah. Yang bisa ke? Kemana bos? Lain mah aing ngeboloon, mana belegug ieu mah. Sebenarnya aing jelema sugih kieu mah pokona ganti mah wajar lah. Nang sayo aing mah juang balik lah. Karunya mana sing gelap kana tambah goreng, tambah goreng aing mah. Ayo. Buru nyebutkeun tambah gelap eta buuk gelap mah bos. Oh iya mah lain kagelap ieu mah. Aing mah lain goreng. Asep. Kasep cek saha? Lain mah kasep. Cek indung dewek meureun. Wana nyebut mana kasep teh. Aing mah heran ya jelema putan nu endi nyebut mana kasep aing mah. Bolot juga. Bos endi? Nyebutkeun si kasep ganteng ieu ka aing. Saha deui nya gitu. Meureun lah yang kita bisa ditegur si bos mah ka mana wae teh balik. Tapi kapan teh cuk aing mah bodoh teh sorangan we nya diperepkeun. Karunya ka batu teh ka bagiannya. Tok aing naon celuk ieu ya? Naon nu kieu? Anjing banget wae jiga nu ganteng. Da ganteng. Heeh. Naon ieu nu kieu? Aku teh bos, mun salah mah. Apa? Heeh. Cek saha neh? Nyaho aing we teh nyaho. Aing nyawan aing cicing. Naon? Pecai. Walu. Walu. Oh, ngaran walunya. Gedang anjing. Oh. Gedang. Naon papaya? Ngalah hiji. Entong. Nu batur. Sadet teuing. Maling eta mah Aing pamaling. beja ieu nu saya. Entong umat mana jelema beunghar mun maling. Lain maling, men da hiji. Bah koret. Meuli anjing.
Oh, jualan. Bina, Pasar. Oh, tutup. Lockdown gitu. Lockdown. Wah, bagus lockdown beneran. Lockdown. Kumaha? Hah? Entang udah lah. Kayak penting lah, kayak penting. Wah, bahaya. Gede nya antar aing. Ya maker mah. Iya, oh. Euy sapi euy bos jeung si kucluk mah euy. Yang geng naon teh geng senggol teh euy. Apaan gitu? Si bos. Euy. Oh iya. Cing mana ulah anu mandoknya. Jangan oleh yang si kucluk. Telepon si bos. Laut Cret, kumaha? Halo bos. Keur dini ya. Aing karek balik ke kebon ya. Atuh ai kakara datang ke kebon mah bos. Aya hujan-hujan kieu di kebon aing mah geuraheun. Aing pan mapageun si kucluk ya karunya hujanan. Aing geus datang ya keur nyantuy di imah. Mana teh geus balik jadi teh. Oh. Di maing. Ya kok nyantai-nyantai we bawa naon lah karep teh bangku makanan dah kumaha doang naon. Aya oleh-oleh jang si kucluk ieu di Bandung. Oleh-oleh jang si kucluk di Bandung. Oleh-oleh nanti mas seukeut lah euncep jang si kucluk mah. Oleh-oleh seukeut jang si kucluk. Coba ya oleh-oleh yang mana sana? Geus aing kadinya ieu nya. Kadang deui da hujan soalnya ieu. Bos sok atuh keur jalan mah heuh hujan. Aduh, rok anjing. Assalamualaikum bos. Terus Oh, angkat mah bos. Ah enak. Enak ke mobil apa pun dulu. Oh botak. Tempol lah. Tuh kalau gulun gitu. Jok geus wae ngeuh lagi lah. Yang teknis nyinguhan ini yuk. Oh nya. Yo nya tepayon. Hah? Tepayon. Ayo jelema gitu. Itu dia mah lewat eta. Rek ini juga Hujan. Mereka paling luntur. atuh aya sorak. Kan udah kali di teh. Ini buat dindingnya. Ragu tapi dah. Ganteng. Si maling lah, si maling pak. Langsung aja ulang jatuh ge. Saya tadi sama masih bos. Tapi bukna tulisan baru das kieu aing mah belang bukna teh. Jika abage kolot anjing. Siapa ini? Mana kucing? Si bos. Halo. Buka tulisan. Tulisan aing di sekolah teh ayeuna mah. Mana ira datang oge? Ai tadi kamari teh datang teh aing teh adi teh mawa eta non teh mojang Bandung anu geulis nyaho bos manehnya. Helah, artinya oh. Ngalang tapi entong anu kaboga aing anu anyar. Enggak itu gitu kan. Aku yang nempel da paling bos. Biasanya. lain bos. Teh jomblok ngaratan juga. Oh. Jomblok Karatan ada mah. Ayeuna mah geus tahiangan. Kumaha itu mana geus ieu dogana. Lain indung. Indung lain saha? Hayam anu indung aing teh. Heeh. Hayang pantek ngalahirkeun. Oh. Hayang disesar cenah. Anjing. Hayam disesar. Ibu lindung mana? Kumaha cenah? Lindung mana sih nek andogan mana balik ka ditu ka Garut. Salah denge meureun. Kadang nge. Hayam indung aing disesar. Aku disesar. Mana wae? Ini mana bolot teh. Ayeuna mana cerit? Hah? Iya. Heeh. Aing sih aing bos teh. Kita minta murah euy. Oh, sok ka dieu. Oh, Banyak di badan kos kieu. Cuk, ya jangan mana sana oleh-oleh teh kos kieu. Atau meni sarwajeun banget tam ngirim nanti kieu. Gitu bos kita tadi nama mian anu rada halus ya tapi betulan jeung si kucluk mah cenah dikurut bae aing teh. Sakit ge ciluk menang ngunikeun anu abah aing geus Jual dipak. moal. Eta orang teh jeung si kucluk. 5.000 aing beli lah. Entong mah. Mana we lopok deui. Ayo, kamari teh. Geus dengekeun aing keur ngomong teh dengekeun. Halo, WhatsApp kode saharan teh nya. Aing kode lo. Si Siuk. Siapa tuh? Sarana. Ah, si Lain. ya we. Sao ge? Deui. Si Siti. Si Siti anjing. Bitis. Si Siti. Siti. Oh, Nah Siti. kejuang teh ulin mana tadi tuh WhatsApp kode. Geulis oge geulis. Oh, ya lumayan lah jangan jalan untuk saya tapi lumayan.
Ku aing aing panglamarkeun. Ngelamarkeun. Ya pada panglamarkeun jeung aing. Itu jo antar aing tadi itu kena. Bau. Kak, itu inu acak mah deui. Ayo. Di kacamata aing kong bawa deui. Ya tuh, aing balik lah. 6 Iya bawa ieu. Ulah balik ulah antar aing. Oh, Jangan aing mah ikut. emang gede aing bakal sedikit. Ayo marane ribut banyak. Oh, sedikit. Ajak pae pas ya. Main mah geus ribu. Ieu ada kudu jalan asa teh ih. Terus depas obis dalam mahal. Harus aing mah. Heup lah bos. Heup. Ai si kucuk aneh nganter mana ngalamar. Beungeut kucel, baju kucel. Heeh. Ieu make sarung, teu make sendal hirup deui. Kamu ditanya bawaan jorok ieu mah. Oke. Ingat ieu bawaan pabrikna. Sok dah. Yang ketemu segalnya. Anjing disalin. Anjing geus pake tas. Ih, encep dah si kucuk mah. Aneh. Bisa ngomong lu wae mana. Daripada makan sendal. Yang mangpulung gua mah ke awaknya. Kasih atuh. Ya, cret teh awak eceran. Budak mulingnya cari dungna. Nguntut. Geus wage buru lah ieu. Borongan aing malah. Wabarakatuh. Kami cari berjuang kira DP. Ya, kalian dua cewek-cewek ini pemain baru kita. Yang ini siapa namanya? Nama saya ada Juliana Srihartanti sebagai Indri, pastinya cerita yang baru. Perkenalkan nama saya dengan Mas. Saya sebagai Alanya Wadir. Oh. Jangan lupa saksikan episode kami yang sekarang yang episode 17 ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.